Selamat menonton film Haji Koret. Assalamualaikum. Araya euy, Kir. Kir. Araya euy. Beres balatak gelasnya di luar Oh, nih Haji. Tuh, diuk, diuk. Tuh, bro. beres tadi nama Haji mau ka diberesan. Di gero-gero ti tadi ku dewek ku teu ngadenge. Teh ka dieu gero-gero teh tadi oge. Dekan. Ji. Asa rada-rada wah ka dieu. Lain nek nanyakeun me teh ya, Haji teh pan kamari kungsi geuning nawarkeun me ka Haji, pan ieu teh rek kurban ayeuna teh. Itu kumaha me teh dijual atau geus dijual encan ka batur. Me teh. Aya hiji deui tah, rek ngopi mah. Kacaina panas keneh deui. Ka gelasna eta. Urutkeun bae, bungkuran Haji. Tuh aya tan teh hiji tah. Tah, pinyo sok. Aya kopi mah kan bae ke meuli deui we kopi mah. Cai atuh tah. Haji teh rek nanyakeun emme Haji teh geus dijual encan eta emme panek butuh Haji teh rek kurban. Ayeuna teh kan rek bulan Rayagung. Emme Oh Haji kopi susu mah, aya kopi hidung hungkul. Baiklah, sarua ada kopi. Mau aya susuan, susu mah kayak ngagacel 5. Susuna mah. aduh aing bingung ngawangkong jeung jelema kieu kudu kumaha ieu aing. Ngomong kitu teh nyamung, ngomong kieu teh nyamung, aing mah teh kudu dikumaha aing ngawangkongna aing. Aduh, ampun deka. Lain teh Haji teh masalah kitu Haji teh engke bejang kitu Haji teh, kitu ditu teh di kitu engke teh Haji teh. Ji penting geus kikieuan. Penting. Atuh tuh kudu dibeja-beja geus kikieuan mah da urang ge boga pamajikan mah. Aduh, aing, ampun. Lain masalah kikituan Haji mah lain. Ya rek kitu engke. Engke aya duitan, engke aya duit aya. Duit engke urusanana. Berajut Haji. Aya ngadenge duit-duitan kitu Ji. Yang duit mah butuh komo Heueuh lain masalah duit-duit kitu Haji teh erek kurban bulan Rayagung ayeuna. Butuh duit sakumaha Haji ban boga eme di dinya teh. Dijual ka Haji moal kitu Haji mah me nu di ditu me tak kadi tungtun ke ku Haji. Oh Haji teh erek nyusul me teh ya. Oh komo butuh duit mah. Pan kamari mah teu kaharti hargana mung sakitu sing bener hargana dibalik nawarna sing balik nawarna Ji. Lain hayang sabaraha sia eta me teh pan 2 ling kamari teh yang sabaraha. 2 mena 2 nana Ji itu teh. Yang 2 nana mung diwerah-welah jadi duitnya ngarancabang Ji. Itu jadi duitnya jadi yang ngabunu. Yang sekaligus yang 2 nana ingat. Keun bae engke dibayar ku Haji 2 juta keun bae ku Haji dibayar 2 juta. Anu bener Ji. Jadilah 12 juta mah. Buru. Ijab kabul lah. Baik kemana wajo? Kemana? Iya, tadi terek neangan Haji nyusul Haji tadi teh ka imahna ngajak pamajikan teh. Ka dieu cenah ngaek di papai-papai Haji teh. Aya naon wajo ka Haji? Eta kamari teh nyokot perak Haji teh ka Bungdes. Cenah gawe duit mah sore nepi ka kiwari ieu teh geus sabaraha poe teu dibayar-bayar. Banda we loba Haji mah katelah ka mana-mana eta berak teh teu dibayar lila. Jangjina mah ukur sa angke sore diantarkeun duit pada loba ngomongna kitu Haji teh sugan aya ka dieu. Oh tadi mah liwat ka dieu. Nah menang kitu Haji teh nya. Teuing kumaha nya tah Haji teh sugan urang ek disusul ka ieu ka dinya teh ka Imah Sibokir sugan di Sibokir kitu. Ajaran wadah tadi teh aya ka ditu ngaliwat. Atuh heknya urang rek ka Sibokir nya. Lain 12 juta kir lain 2 juta ku Haji keun bae dibayar. Nah ieu masuk ribut bunga sia mah. Asa naik wani 12 juta eta me 2 Juta we ai ka aing teu dibayar. Nah ari Haji ngomong we puluhan juta ari berak nyokot berak teu dibayar nepi ka kiwari. Oh, kiraha dibawana guys sakitu mah. Kiraha dibawana. Jadi sakitu mah kan bae. Naon eta Kir? 20 juta we teu ecreug teuing berak mah teu dibayar ka aing jangjina we sapoe nepi ka kiwari teu dibayar
ai di dia ngobrolkeun juta-juta we. Cing bener Ji. Banda teh loba tapi padit kana ieu teh kana hutang teh bener teu dibayar-bayar, dewek balanya. Be ajo tah da haji ngomong cenah hayang maya susuan, kopi hidung bro. Dia pakai aya liar ka dieu ajo ya. Teh ngopi mah sok aya, kopi mah. Dia kopi hidung tah nunggu susuan. Lain hayang ngopi dewek mah ka dieu teh nyusul haji gablek hutang ka aing. Gablek hutang. Tinggal kopi hidung nyaeta. Sarua mending hayang susuan deui kopi teh. Hese ngomong jeung kieu mah aing sekarang pusing teh juga dibikin pusing. Ieu kumaha Ji tanggung jawabna Ji? Lieur aing mah lieur. Nah, dibayar ku haji ge wajo utang sakitu mah pira oge utang sakitu mah beak panah haji oge. Nah, mending arep mong kopi hidung. Lain masalah banda Ji, lain masalah banda nah dewek. Oh, ya atuh ngajedog sia aing teh pun keur nyarekan haji. Dewek teh rek balanya hayeuna teh itu turun berak teh 2 mobil. Duitan ku haji, duit teh mangna janjina sorek mayar. Heuh dibayar ku haji ge ngan haji teh panabar heula meh ka dieu jang kurban haji teh rek kurban haji teh nyaho teh rek kurban. Alasan wae kurban we. Kawas anu boga pekah di mana eta eme rek meuli sabari Ji. Paling ge dipeunjit sorangan lain yang kurban haji mah. Geus puguh haji mah korek. Beuneuhan atuh hek bae sok kopi mah tah tadinya hek bae saha nu hayang wae. Da aing mah lain hayang kopi lain keur marelekeun haji gablek hutang ka aing ngadenge teh ari sia. Aduh, dah ieu mah ya. Meuli we sorangan atuh. Erek kurban haji teh bisa teh nyawa mata ek duit teh pake mayar ka dieu ek bayar ka cuma kewe atuh da pira ge menyapira atuh. Heuh kan aing mah nagih janji teh lain hutang Ji. Janji haji janjinya sakumaha kamari sorek dibayar. Atuh ajo da ku aing ge dibayar. Aing ngalayah bana maloma tungkeung. Ek butuh sakumaha eta meuli bayar berak, da teu pira mayar berak mah barina ge sabaraha mah. Pokoknya pake mayar heula. Ieu ka dieu mayar jang kurban pan kudu kurban cenah haji teh. Dewek kan teu percaya ka haji ayeuna mah. Najis aing mah ngahutangkeun ka haji isuk pageto janjina ukur isuk core cenah rek dibayar. Najis aing geus teu percaya ka haji mah. Rek kurban ek naon ge ngawaduh haji koret dasar. Ari wa ajo da kudu koge dibayar atuh masalah berak mah. Dari koge aya duit mah loba deh koge. Kudu amek-amekan segala ka dewek naon ieu teh. Erek mayar moal. Lamun erek mayar bukan bayar ulah janji. Loba segala di mana-mana. Aing mayar kan teu. Nah hari haji ngusingkeun duanana ge aing mah. Aing teh loba pagawean. Nguruskeun kitu patut. Dibayar ku aing ge wa ajona pira ge sakitu dibayar ku aing oge. Amek-amekan wae ieu mah. Nah, ari wa ajo. Dibere kopi karena minta kopi ka haji. Haji gaek meuli we tuh meuli ari tuh. Buru lah ari tuh. Sakalian urang deh nitip. Nitip rokok. Lah ngawaduh, kawaduh ka aing ngawaduh. Itu naon ari siang ngomong naon, aing menyarekan haji, boker haji gablek hutang ka aing mau mayar-mayar. Mau mayar namanya janjina we sapoe, aing nepi ka kiwari, harta we loba, banda loba di mana-mana. Koret dasar. Oh dibayar, ku aing ge wa ajo dibayar. Alah, awas ya ji ku aing lamun teu dibayar isukan di engkrek ka imahna oge. Tilu gitu Ji, bejakeun tilu. Dari kopina. Duh, aing. Lain kopi lain. Aing lain kopi bokil. Aduh, aing. Aing mah. Heeh. Meh loba meureun ke urang di dieu lila keneh mah tuh ngopi deui. Lain kopi lain kieu ieu mah jang engke kieu aing mah. Jeung dirinya. Ayan boga jang ngopi teh we. Menang panggih dia. Oh, mana cau? Jua atuh. Mana sia kota cau? Panggih lagi ditongok. Panggih haji. Teuing, panggih pokona mereka. Dijual kata. Oh, saha ka itu ka banar? Aing sia lagi kitu mah. Beja-beja we. Oh. Beja-beja. Kemana? Hayu atuh. Ayan 15.000 mah ya. Deka jangan beli kopi. Kita ayam kok. Oh, nya euy. Ayo siap lah. Kopi, ngadacin ya. Dong aya di dieu ji euy. Asana mah ka ieu mah ieu teh paya pangabutuh.
Ya dia pokoknya tah haji teh ka dieu teh rek karena warme nu si ieu bokir. Relasi mana ieu teh? Lain dek di tas di pasir tas ngalah cau. Ieu teh dijual ke haji ieu teh gitu. Heeh. Coba gajah ngopi. Nah, isi aja penting mana diguguk. Waneng bonge goblok. Mama wacau penting kieu najang naon ieu teh dijual. Naon ieu teh baka dialah cau penting kieu curiga haji mereka. Ay, atuh udah sakit sarua cau amis di peuyeum mah. Lain sampe Oh. Dewek mah sangeup cai ngorak kieu mereka. Lain sabaraha kau sabaraha aya dijual sabaraha eta ka haji? Nah, sih bumbu guguk penting ya. Jual sabaraha? dibeli moal ieu. Aya 15.000 teu gede. Teu harara yang ting naon baga kudu 15.000 bari cau penting gitu. Cia mah menang ngalah tinu batur beureung eta pastilah aing mah. Buat tinu haji sama mereka. Nyari mau dibeli mah atuh tong ngahina aing tara budak badognya coy. Oh, atuh. Erek dibeli moal ieu. Moal boang Bawa saya itu, Bang. Hayu lah. Mantap, pandai haji teh ja. Duh coy deka haji teh teka tipu. Terus teh geus ieu meureun aya mah geus hei haji geus boga piling. Minang tadi tipuan ku maneh jeung si ojak. Umur kumaha ieu cau euy kemana keun euy? Digodog we beuleum. Jang ngarona Udah heueuh pentilna kitu mah. Pin hajilin. Heueuh ya. Madu balik Ayo tuh Ji, kumaha teh? Jadi moal me teh? 12 juta. Kumaha? Nah naon maka 12 juta segala pada haji mah teu nawa 12 juta, 2 juta haji mah. Buru jadikeun. Naon teu pararuku langsung teh jangan mereka. Ini teh Haji mah. Balik aing mah Kunaon tapi mun ngajadikeun mah. Waduh Haji teh kitu.